Bade ngawilujengkeun dina tahun 2010 ieu sok mukakeun labaran anu anyar nyacas bodas tulisan ku amal-amal anu hade ieu mah gadon dirorocet deui keur mah 2008 teh rocet rocet kunaon pasea cak-cak jeung kadal disaksian buaya buaya we olohok oh aiku kitu teh mah can bencana alam geurape datang hujan banjir halodo loba nu kahuruan bencana wabah jeung musibah fitnah di mana-mana benar tapi da leutik keneh bencana alam mah leutik kumaha jadi loba nu korban leutik keneh bisa diubaran ku duit bencana alam ai kitu anu leuwih rujan mah tah bencana akhlak bencana iman naon piubareunana sok kemana obat disari nagara nepi ka kieu teh ku ayana bencana akhlak bener sabab pangeran moal pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta nagara lamun baraleg hirupna lamun dari mana nu mata kurang pingkeun lamun milih teh kudu ka ahlina ahli sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning ruksak tuh meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh jeung lamun urang dek ngajadikeun pamimpin teh ulah pamimpin anu borangan sieunnan naon sieun ku pocong lain sieun ku jurig lain sieun naon sieun teu dahar sieun teu beunghar sieun teu loba imah sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara duit rakyat duit negara dilegleg katalangesan kaituna bener saya teh ngomong teh kemana karep pokal deui untung hareup teuing bisa anu kasinggung entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing bener tah eta euy bebarengan jeung si dawala teh aing sieun kabawakeun para laur pek pikir ku akal aya hak urang mah ngomong kitu nya ulah pokal teuing boleh pokal mah asa ulah ngayakeun tindakan anu anarkis ieu mah rajun demo geuningan di buruhan bari teh nyaho di naon-naon apan aya PT demo tah mah aya nya palsu teh mah pek pokal oge tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang eta anu ngajalur lain ngeuneup-ngeueup pager nepi ka hancur ulah ngaruksak sabab naon ayat pangeran mere beja ti Rasul ongkoh yen Allah tersepeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi tuh gede euy eta lamun kitu mah ieu mah dina Facebook oge ngomong kemana karep foto-foto porno ditemongkeun mana adat ketimuran teh mana reformasi hukum teu bener supremasi hukum pek pikir ku akal tak ayeuna ti tahun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade ulah dirorocet apa nu goreng ulah rek patongong-tongong ulah rek pakia-kia urang sabeungkeutan babarengan berdiri sama tinggi duduk sama renah tinggali sapu lamun papisahan mah da moal bisa dipake beberes kitu ieu mah karah ngararaceng papisah ka mana we karep teuing
sewang-sewangan Turukan teh. naon maksudnya sih heeh eta bieu akibat kitu teh naon akana atuh sanajan eta ge ajen panayagan teh Pada jagan teh. hade ku omong goreng ku omong eta sifat urang pake Dampolan. nah sia teh tina politik kana yaga Dampolan. apan sagala rupa ge tinu leutik heula Kejadian teh berarti. ulah nyapirakeun nu leutik da geuning nu gede oge aya pangabutuh mah datang ring ka nu leutik dibelaan apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak amis budi Biar Budi. balalager di ngadak-ngadak berehan Berehan. heeh baligo we pagede-gede ai geus gek mah dina kursi kadon culang cileung ngenengan palingeun heeh lalawora cing situ ngomong teh ante lalawora nu lalawora mah kalong hesna ngegantung Benar teh. yang ditewak sia mah meungpeung lineuk sok tewak aing leuheung sia ditewak mah kumaha lamun aya nu maehan tong ngarepotkeun da teu dipaehan ku si laing oge bakal modar aing mah muni malik-malikeun sia teh hese ngomong jeung sia mah ulah sumuhun dawuh hirup mah teh maungkeun kasunaan urang ieu urang Sunda mah lain sumuhun dawuh mangga weh ti payun tak ulah kitu urang Sunda mah kumaha haling ku aing ta eta urang Sunda haling teu sanggup mah ku aing sing sauyunan gerasa Siksa mengketan. sabeungkeutan ciptakeun daerah anu kondusif